Raksa Art Production. Raksa Art Production. Kesenian kebudayaan kebangsaan Prajuken babarengan Prajuken babarengan Kayurang babarengan ya umat murah sepanjang ulang mula kenatnya ikhtiar gelar diberi pawin ciklir Mindra winulan sastra tinuara panjang ingau sininggih ing Purwatara. Purwa iku wiwitan tara kedaton.
Kedaton punikang dianggo bubukaning cinarita ngawiyosaken kawontenan hing salebeting negara lokapala. Sinten tak lenggahing setinggil binaturata kejabi Prabu Wisrawa sineba wonten sadaya para santana pingkalih ingkang putra Raden Danaraja. Sri tinun ing pasewakan busana maneka warna. Sri tinun ing pasewakan busana maneka warna ya maneka warna. Sebaka puspiteng hudiana miang pajrahing ya sarwarukma. Raksaat Production. Mangga ikresana Prabu Wisrawa lengahing sitinggil binaturata dedampara denta pinalpit ing kancana rinengga ing nawaretna. Lemek babut perang wedani ginana wida ing jebad kastori lan sinebaran sari-sari. Sineba wonten sadaya para santana lan para senapati agung pingkalih ingkang putra Raden Danaraja. Mangga harsa pangandika Prabu Wisrawa. Bopo para santana lan para senapati agung lenuningih Gusti. Sumangga abdi-abdi sadaya ngahaturaken semah bakti kahonjuk dampal paduka dalam kaulan. Ditarima kabeh pujastuti sampean kukula. Oge anaking jimat ama puputon kembang kedaton kembang soca buah ati Raden Danaraja. Ada kaulan nun Ramadewaji. Sumangga putra panjenengan ngahaturaken semah bakti kahonjuk dampal paduka dalem kaulanu. Tekudu dipenta pangampura jeung pangdoa nu jadi kolot nyai. Pantenan. Kolot naon ngaranna lamun teu daek ngahampura ka anakna. Jeung kolot naon ngaranna lamun teu daek mere pangdoa ka anakna. Nya. Munggu hari nu jadi kolot masalawasna teu leh namprakeun dampaleungeun ka kersayang Murbawi Sesa. Sangkan anak teh mulus rahayu berkah salamet pait getih pahang tulang. Nya kitu. Damereun mun sok santeuna lamun anak digjaya lamun anak beunghar kolot teh sok kababawa. Oh, kantenan atuh. Anak saha teh luhur kuta gede dunya. Cek nu nyaho teh meureun. Apaan eta teh putrana Wisrawa. Tuh. Kabawa pan ngaran kolot. Atuh kantenan. Anak saha teh luhur kuta gede dunya buncir leuit loba duit luhur pangkat jeung sajabana jeung sajabana jeung sajabana. Sabara jabana. Cek nu nyaho teh meureun. Ih, apaan eta teh putra Wisrawa.
Jadi salawasna mengungaran kolot maka bawa borohingan ning anu haden adalah nu goreng nage. Bawa-bawa. Ih, kolot masuk tuh oleh ketempuhan buntut ucing. Butut meong. Oh, da mau magalak teuing mending ucing nu rada lindog meusan. Tah ku kituna tong kudu make dipenta pangampura jeung pangdua nu jadi kolot bageun. Dawuh pangandik Karama Dewaji. Ngan ku kituna amat teh syariatna mah da mungguh geus kolot. Nya cu. Da mungguh hari manusia kolot teh apan gambaran kana balik ka alam asal. Mungguh manusia gelara di alam dunya panti lahir jadi dewasa teh dewasa jadi kolot geus kolot pinangih lara geus lara pasti kana paehna. Mungguh di dunya mah kitu. Lir ibarat hiji lampu. Lamun eta lampu teu diseungeut moal caan. Lamun teu dipareuman moal poek. Jadi ku kituna manusia di alam dunya teu dikersakeun kuno kawasa hirup yakin paeh ngaranna. Di mana geus manusia paeh di dieu kudu tumamprak pasrah jeung bekal mah kudu boga. Ari bekal balik ka alam asal lain harta lain bana. Yo. Muga sing dipalikirkeun ku sarerea. Harta bana masa kadara populasan, harta bana masa kadara papaes mangsana hirup. Tapi di mana manusia balik ke alam asal paeh ngarana, manusia teh kudu boga bekal amal, perbuatan, ilmu nu diamalkeun. Tanpa didadasaran ku ilmu nu diamalkeun, ngajadi amal bekal manusia, yakin bakal kasasar nyalampah eta manusia di mana balik ke alam akhirna. Terus itu yang Kula teh geus kolot nyarita nepi ka lebah dinya. Naon sababna dosa nu jadi kolot lamun teu bisa mere pituduh ka anak. Panggede-gedena dosa nu jadi kolot lamun teu bisa mawa anakna kana jalan nu sampurna. Ya barudah. Jadi kabeh oge di lebah dieu mah kudu neangan jalan. Ulah urang teh totorojolan neangan harta bana bari jeung poho ka pangeran. Bana matak ngabana kana diri lamun teu bisa nyampurnakeunana. leres gitu. Apan ari di bana teh ngeunah kitu. Loba bana urang ngeunah tapi lamun di bana matak rusak. Atuh. Genteng panangan atuh. Matak genteng leungeun. Jadi di bana lah hiji manusia lain dumasar kana soal lampahna unggul. Tapi bana anu disebut harata teh oge teu diamalkeun matak ngabana ka manusia di alam akhirna engke. Ngadakwah teh ka urang. Ceuk manusia nu bisa nyarita. Sumuh gitu. Da ucuk segala rupa ge ucuk. Ucuk cenah. Tapi gumantung kana kepercayaan urang. Lamun urang ngarasa diri beragama yakin kudu percaya kana katerangan agama nu kitu disebut iman ngaranna. Ieu Itu sepuh mah. hari kolot mah kudu nepi ka lebah dinya goreng patut kolot lamun teu bisa merek asampurnaan. Nya barudah. Teu damang keneh eta batuk teh nya lah. Ari geus kolot mah lah nya kitu teh atuh. Eta mah batuk nyaan asa. Da batuk matara bobodohan ya euy ari geus kolot mah sok biasa. Keun batuknya. Hampuraun dulu. Sadayana tah. Asem Dana Raja. Kaulan mun Rama Dewaji. Ari nu kaduana amal teh moal salawasna aman nyalikan si tinggil binaturata bari jeung nyepeng dom tali kerta. Meureun amal teh kudu buru-buru lungsur tina si tinggil teh bakal ganti iwalti ganjaran ama salira nyatana. Tuh. Lamun ayeuna hidup teu bisa nyalikan si tinggil binaturata bari jeung teu boga elmuna naon ngaranna. Manusia hidup di alam dunia tanpa ilmu seperti seni tanpa ilmu namun bener. Kabeh ge manusia mah ucap lampah paripolah dumasar kana ilmu anu kapanggih mangrupa pangalaman hirup. Terus Nya. Ari ilmu teh lain sakadar ilmu ti para wiku, diajar ti para pandita unggul, ti rumah tangga ge urang wajib boga ilmuna. tenan atuh. Sabab hiji lalaki moal bisa ngawarah pamajikan tanpa ilmu rumah tangga. Dumasar kana ilmu segala rupa oge nya barudah. Ku kituna
amatnya gede hati boga anak dengan hidup-hidup na dana raja hayang teuing amate ngempro incu Tuh. Sebuma teuing meureun lamun heug ama disebut aki Allah. eueuh deui anu matak nyelap dina ati sanubari manusia anu disebut kembang soca salian ti anak lamun geus boga incu maka incu Laras atuh. urang teh keur can boga incu nya ka anak tumrasnya teh ari ka nya kolot ka anak tara make aya dingding kelirna tara make aya nu dipamrih keur kapentingan nu jadi kolotnya teh tara saperti ayeuna amanya ka hidup sugan jadi hutang tuh kolot mah nya ka anak teh nya ye ari kolotnya ka anak tara ngahutangkeun ka jenteng anak hayang itu hayang ieu sugan ceuk kolot gantian siang ke di mana geus dewasa pan Aya. Ara atuh. kanya kolot mah istu tumras ngamodalan anak teh teu dipamrih hayang dipulangkeun henteu tapi ieu ulah jadi pikiran hidup amat teh lain somel kalau loba anak lamun anak ngahutangkeun ka kolot sok nagih tapi hari kolot maka jen bebeakan naon urut nguruskeun nu jadi anak boroningang di jalan hade goreng na kolot teu boleh ngojayan tara jadi hutang Ara. Pantang kolot mah. pantang tapi lamun heug anak ngahutangkeun ka kolot Agih. aya paribasa sagedeng jadi 3 gedeng Nah. ieu jadi amat teh bageur anu dipamrih teh hayang buru-buru boga incu anu dipamrih meureun hidup teh kudu boga pamajakina geus kolot mah sok rupa-rupa ti soledad basa teh geus jadi kabiasaan Datos. hampuraun Katenan atuh. Idahna geus ponok pan. nya kitu eta geus ponok umur ge geus ponok meureun nya ye jadi loba para panggawa nu kasebut ku kulanya sono panggawa kula teh aya Jai aya Iin aya Yeye eta ge asup panggawa panggawa belet nya barudak Nya sama ieu. jadi kulantaran kitu ama teh sugema lamun hidup boga pamajikan Itu geus boga papacangan Sihapunten anu kasuhun ti kersa jeung rama kanggo putra panjenengan kaulani. Upami amat tumaros dumugi kalebah dinya. Dina mengah putra kedah gaduh papacangan. Ampun paralun teu bade ngalalangkungan kanu janten sepuh Rama Dewaji. Ari anak arti mah kitu. Tuh. Tuhan atuh. Padahal lamun ceuk urang teh tibang neangan bikan mah babari. Atuh. Cek barudak ngora ayeuna mah neangan cewek mah soal gampang. Tapi kulantaran anak amat teh sugih ku pangarti jembar ku pangawasa nepi ka sagala rupa teu rek ngarempak kana naon nu dipikahayang ku koplok ku kolot. Ku kolot. Jadi ku kituna bageur lamun nya hidup can boga papacangan. Amat rek ngedalkeun ayeuna baheula amat teh keur ngora saperti hidup keur ngora saperti hidup amat teh kungsi kungsi amat teh nyucruk ilmu nyiar pangabisa nyungsi pangarti di hiji paratapan ari amat teh boga batur lir ibarat dulur repet ku hinis Batur saguru. saguru sa ilmu sa piring rejeng lamun barang dahar teh amat. Nepikeun sok amat teh sok karebut liwat. Nyobat meureun teh mah. Ih leuwih ti nyobat. Saperti dulur, saperti adilan ceuk. Malah nyebut ke ka amat teh akang. Wah, jadi dulur eta. Jadi dulur. Saha? Sumali ngaranna. Ngan ngadenge beja. Ayeuna geus jadi prabu di nagara Alengka jadi raja. Geuning. Harita amat teh kungsi nyarita kieu di peretapan teh Somali cit amat teh. Leres pangandika kaulan. Di mana orang pisah diparengkeun kuno kawasa boga anak mun di dieu awewe mun di dinya lalaki mun di dinya awewe di dieu lalaki kitu ceuk amat teh. Ngobrolna. Ngobrol nah ieu cohagna. Urang bebesana. Nya.
nya atuh. Eta kulantaran geus lisan, ngadenge beja ayeuna Sumali boga anak geulis kawanti-wanti endah maliwarna. Geus aya di beja mah. Tah ku kitu na lamun hidup nya rek nurutkeun kana kahayang nu jadi kolot kumaha lamun heug ama ayeuna nyeurehan ka ditu. Hidup teh ku ama teh rek di reremokeun rek dijodohkeun jeung putra Sumali ti nagara Alengka. Gitu. Moal bade bahak kena tinimalan kersa jeung Rama kaulani. Ngan kade ye. Ade aya keneh kadena. Kade. Aya keneh. Ulah ngawirangkeun nu jadi kolot sabab ama ge can nyaho rupana. Geulis cek batu. Pandangan manusia mah beda lahiriah mah. Tuh leres atuh. Cek batur geulis cek urang goreng panaya. Aya. Geulis mah gumantung kana bogoh. Raksa Lamun urang bogoh Production. ngajan eueuh irungan geulis. Geulis. Ya. Antun teh aya irungan mah. Teu bisa kitu. Ayeuna lamun jelema bogoh najan irungna leutik ge kempes. Tah. Bogoh mah bogoh. Jelema ngaranna oge jul jelmanahna. Eta mah mayang lah. Ya, hampura we lain ka didinya. Atuh. Ulah gede rumah sa tuh meh irung kempes lain. Henteu abdi mah da bangir ngan ka jero bangir juga batur. Gitu. Hampura nya. Tah kulantaran gitu, amat terek mi HP. Ulah ngawirangkeun nu jadi kolot lamun nepikeun ka ama ditarima ama ngalamar ku Sumali. Nah, leres. Pokona mah rek hade rek goreng kulantaran ama telisan angkat darajat ama. Jungjung naon nu dipimaksud ku ama. Ulah hanas ama teh engke teh indit ka nagara Alengka nanyaan Dewi Sukesi. Ari heup ku hidup teh ditarima. Ku hidup teh ditolak. Tuh. Dikamanakeun beungeut kolot. Wiwirang di kolong catang paribasana. Nyai. Tenan. Tah kulantaran kitu ama menta diangkat darajat dijungjungnya pamaksudan kudu jadi anak. Muarek menta naon ama maka anak moal. Muarek menta itu, muarek menta ieu, muarek menta dibere harta, muarek menta dibere bana. Moal. Ama mah iwal ti menta teh omat naon anu dipikahayang ku ama ayeuna di mana ama geus nepungkeun karep ama ulah ditolak ku anak. Sabab lamun ama ayeuna kahayang ama ditolak ku nu jadi anak yakin bakal timbul wiwirang. Leres. Gitu. Moal bade bahak kena tinimalan kersa jeung Rama dina dangat ieu mangga putra panjenengan kaulani. Sadaya-daya ama kanggo putra moal bade bahak sumejang ngiring kana nu dipimaksud ku kersa jeung Rama. Syukur hari kitu mah. Ngan kieu ayeuna Ngiringan kaulanu kula terek indit. Para senapati lenuningi Gusti. Wayahna ayeuna mah kaprakwa dia balad anterkeun kula ka tapal bates. Sabab isi aya hal-hal anu matak ngabatalkeun kana naon nu dipamrih ku diri kula sorang. Lenuningi leres panganika. Mangga takresana Prabu Wisrawa luntak ngantun nagara indit ngantun ke nagri. Sumejan nyeurehan ka Dewi Sumali kanggo hingkang putra Raden Danaraja anu bade dipasrahan nagara ku Sri Nalendra. Mangga takresa lumampahna ieu Wisrawa lumaku kondoring pangkona. Marapat kemangir mawa campur jeung kaca piring sumeblak loba kakelah hatiku digerai dadakan nagawi ngajajar balaan dayangkan baingan teguna pikir
kalampahipun Prabu Wisrawa kurang tenun dihandelun siam gesan sampurun caktuna dihanjuang siam gesan alal. mangga urang gentos carios ngawiosaken kawontenan ing pasangrahan ing negara Alengka. Sadaya para santana lan para pangagung sami lumampa sami-sami badhe nyeurehan ka Sangsu Dewi Sukesi putra Prabu Sumali. Mangga praja ing selawe negara sami lumampa. Allah ya lumampa. Sisir ngawi tengah peti, siang-siang bermidang-dang, bermidang-dang. Pikir ngait berang peti. Bahaya mah, bahaya sama kasih. Tapi mah alim di kantu ke tepi. Tapi mah alim di kantu ke tepi. Kepungkur kelanca kalau hayeuna mah katapang deui. Kapungkur abdi teu wawuh ayeuna mah katapang deui. Kapungkur abdi teu wawuh ayeuna patepang deui. Balimbing madunungan jadi di pipi. Karembekan baku badori. Abdi mual mangjahi, abdi mual diispiti. Muntajan laksana diri. Raksa Art Production.